ngariwayatkeun saking Ki Abi Ayyub kang bangsa Ansor radhiyallahu ta'ala anhu, muga-muga nilar bendus Allah ta'ala halemahaluhur ya Allah anhu saking Abi Ayyub anna Rasulullah ing satuhune kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam golaiku ngucap ya kangjeng Rasulullah ngucap ing laban manusoma Ramadan isabamaniku puasa yaman dalam bulan Ramadan summa atba'ahu sitan min syawalin kari-karingan utiamanhu ing Ramadan ing nenem kang tetep saking bulan Syawal kana kasyam dahri makana yaman iku kaya puasa setahun. Masya Allah. Rawahu Muslimun, ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Muslim. Sajelema nu puasa sabulan Ramadan tuluy lebaran, beres lebaran nyawalan genep poe sarua jeung puasa satahun. Masya Allah. Pohara ganjaran nanya ganjarana pohara ganjarana asal nu gede we ganjarana eta berat dilaksanakeunana mana kue hambalaya daging loba jelema atuh majahnageun loba nu silaturahim. Ya Allah ya Rabbi ju aya anu ka karang bolong ban ya gari lebaran maksudna neuk marhaban ditu di karang bolong. Luar biasa. Aduh ya Allah ya Rabbi. Al-manal ijmali utawi ikilah iki kumana kang bangsa kasimpulan an-nufusu akibar Ramadan arghabu fi ta'am wa ma tashtahi utawi pirang-pirang nafsu ing dalam sausana Ramadan iku leuwih den demeni ing dalam papanganan lan barang kang kepengen ya nupus ing mak kahayang-kahayang sanggeus bulan Ramadan leuwih mikaresep kana dahar nginum jeung wa ma tashtahi nu dipikahayang ku nafsu. Sebab mantas puasa bain adat magalamun balik ya nupus ila syami maring puasa bi amrillah kalawan perintah Allah kana syaqqan kana ya saum hatta ya'ud in adat kana ya'ud iku abad iku syakun alai abot ingat tazen nupus lantaran ngendalikeun kahayang emang nanaonan mantes puasa cek tadi ge leuwih mikahayang jeung mikarep ngaresep kana dahar nginum jeung sajabana aju titah balik deui puasa. Masya Allah dengan perintah Allah kita mengendalikan nafsu besyakon alaih boro-boro eta tuh aya lalaki pemajikan anak eueuh aju nyana hayang kawin deui beuh eta teh eungap neuleuh awewe boro-boro anu gelis neuleuh keboget teu make calana
eta nafsu eta nu geus kitu kira-kira eueuh jelema masana ditumpahkan geuning ya Allah ya Rabb untung bae nyanana ahli ibadah jadi bisa mengendalikan nafsu paharanya nama tuh embungnya naik ke kebo-kebo ting aika eneng nama daek aduh bagana ajru aziman nagana baganjarana uang iku kang agung kulantaran berat ngendalikeun suatu ganjaran age pohara sebaman sama Ramadan magauda zabaman iku puasa maning dalam bulan Ramadan wa aqbaulan ngiring-ngiringakeun hasiwong huing Ramadan bisiti min syawali kalawan enam kang tetep saking pirangka saking bulan Syawal hagana masamadaro maka gaya basdina puasa yang maning satahun di anal yauma biasyarati ayamin nazadun zadina iku tetap kalawan 10 pirang-pirang dina Atu sapoe dibayarna 10 orang puasa 30 poe kali 10 300 tambah genep kali 10 genep 10 jadi 300 genep 10 poe teh ngaranna satahun manja wallahu shawab.